Ieu ayat jelas ini asli Al-Qur'anul Karim. Asbab nuzulna seperti eta. Turunlah ayat ieu supaya dicaritakeun ka seluruh umat. Faqqa susil qasas. Kisahkeun ku anjeun Muhammad. Faqqa susil qasas, caritakeun dongeng-dongengkeun ku maneh. Seorang ulama Bani Israil Balaam bin Ba'ura ngaranna. Hirup di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Ngalawannya na gara-gara diberi hadiah ku raja ku pemerintah sehingga nyana paehna kafir bejakeun Muhammad. Faqqa susil qasas la'allahum yatafakkarun. Masyaallah. Dititah dibejak. Teu waniun Ki Golkar mah ngadongengkeun ieu. Teu waniun Ki pamarentah ngadongengkeun ieu. Lamun nyana ngadongengkeun kiai nu dibere ku pamarentah tah paehna ge kos Ki Balaam bin Ba'ura. Ai eta kobong nang saha kiai ulah loba ngomong. Ai eta majelis nang saha ulah loba ngomong batur bae mah kajeun. Eta kendaraan nang sa dipeunci cak wae. Teu bisa dinasehatan ya Ki Balaam bin Ba'ura ge ontang nasehatan teh dilingseun. Alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah teu mayeng. Riwayat anu paling utama setelah dicocokkeun ieu adalah riwayat pertama Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud. Mantak dicatat di kitab ieu. Ieu teh nyaritakeun Ki Balaam bin Ba'ura. Masya Allah. Kaayaan Ki Balaam bin Ba'ura teh ku hebat-hebatna ilmuna. Boga santrina isna asyara alf mahbarah. 12.000 santrina baik. Boga santri 12.000. Nu 500 bisa hibar. 500 bisa. Masya Allah. Kaayaan Ki Balaam bin Ba'ura lamun ngadu'a ka Allah ngebul tandanya na ditarima jeung diijabah doa. Kehebatan Ki Balaam bin Ba'ura. Cek sawareh wali, cek sawareh man nabi. Balaam bin Ba'ura. Ya Allah. Deui kekecapan nu paling hebat zaman eta kecuali Balaam bin Ba'ura. Mustajabu da'wat, hayang naon bae. Bahkan nyana lamun ngadoa keistimewaan Balaam bin Ba'ura ro'a al-arsya kadele aras. Ngejeblak langit tak aras kade lauhil mahfuz kade. Allah karim harap Balaam bin Ba'ura hebatna moal ayat 2 keistimewaan Balaam bin Ba'ura min ulama Bani Israil. Tapi Ki Balaam bin Ba'ura teh tigas le. Gara-gara tigas le nyana lantaran ngadoakeun teu hade ka Kangjeng Nabi Musa alaihis. Masyaallah. Kangjeng Nabi Musa ti orang Bani Israil. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh kapan dikukut ku Raja Firaun. Terus Kangjeng Nabi Musa teh kan ka Madian ka Kangjeng Nabi ya. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kapan balik deui ke Mesir. Ribut perang jeung Raja Firaun. Elehlah Firaun sakumaha anu kamari geus didongeng. Kangjeng Nabi Musa dakwah di Mesir. Tapi Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah titah dakwah kelahiran, negara kelahiran, kampung kelahiran Israel.
dihente-hente ke Kangjeng Nabi Musa teh kapan ieu teh cinta tanah air. Kangjeng Nabi Musa teh cinta daerah. Lumatak ditegur ku Gusti Allah. Hei Musa, deuleu kampung maneh jelemana kalalafir. Berangkat tadi ka ditu. Kangjeng Nabi Musa ngeukeui beserta pasukan-pasukanana berangkat untuk menuju Israel. Dek merangan Israel lantaran kampungna di lemburna tanah kelahiran anak kafir dipimpin oleh seorang raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Perangkat Kangjeng Nabi Musa. Di nagara eta teh aya raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa sebagai rasul. Cuman aya jelema nu istimewa ngaranna Bal'am bin Ba'ur. Masyarakat numplek kanyana kabeh lamun aya keperluan jeung kepentingan. Ketika ngadenge Israel teh deuk diserang ku Kangjeng Nabi Musa beserta pasukan, kaum Bal'am bin Ba'ur daratang ka kiai. Fattalabu minhu ayadu ala Musa alaihi salam. Cek kaumna mama beuh mana teuing ke bakal ricuhna jeung ributna. Meureun mun terjadi peperangan lantaran Musa beserta pasukanana anu geus tenar gagahna Firaun ge kan eleh. Nyana teh kuari tengah perjalanan. Kuari teh nyana endek nyerang nagara urang. Urang sakieu tentremna nagara teh nu iman-iman nu henteu-henteu lah terutama urusan iman ieu. Tapi kan tentrem ngeunaheun urang hirup deuk kumaha ge. Walaupun urang kadang-kadang dipaksa ditamang ngeranan ka batu. Tapi kan urang aya dina katentreman, kuari deuk diserang ku Musa. Wayahna mama kudu ngadoa sing cilaka eta Musa jeung rombonganana. Beuh parah kan eta. Cek Kangjeng Nabi Musa, weh atuh eta mah nabi. Maknya tuh kudu ngadoakeun cilaka ka nabi mah bahaya. Baralik deui. Sageus baralik deui meunang sapoe dua poe datang deui. Mama tulungan nagara urang demi negara urang, demi cinta negara urang, amankeun negara urang. Mama mah geus hebat jasa doana. Mama mah kan geus terkenal jasa doana. Maka wayahna coba mama ngadoa ka Gusti Allah eta supaya cilaka Musa jeung kaumna. Cek Kangjeng Nabi Musa kan cek ke Bal'am ke heula atuh ya mah kan nabi. Boh atuh parah. Ngan kalang kitu nageke kaula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah. Kula ge nyahawailakum becilaka marane kabeh Musa man Nabiullah wa ma'ahul malaikatu wal mu'minun. Jalma disertai ku para malaikat jeung kal mukminun nu ngabogaan keyakinan tapi kulantaran maraneh kudu kula ngadoa jang nyalametkeun nagara ke kula bakal ngarekes ka Gusti Allah ke kumaha musyawarah kula jeung Allah. Lain lalagaan tah mah geus musyawarah teh geus lain jeung di DPR MPR deui geus. Allah langsung. Ya Karim. Sedangkan kibalan tewakana indahu ismullahil azam nyana teh ngabogaan asma Allah al-azam anu lamun dibacakeun kunyana aras kadeuleu lamun dibacakeun kunyana tanda diijabahna ngebul mun dibacakeun kunyana ismul azamna teh eta teh langsung diijabah ku Gusti Allah saking deuketna dirina ka Gusti Allah percaya seluruh masyarakat berikut raja ke
ngrekes ka Gusti Allah. Cak jangan tapi kieu wa ana a'lamu minallahi ma la ta'lamu wa inni in fa'altu hadza dhahabat dunyaya wa akhirati. Cak jangan kula boga ilmu ge kapan ti Allah. Ieu diijabah kieu teh kapan make ismullahil azam ti Allah. Kula bisa bae kieu teh ti Allah. Kula lamun migawe ga doa teu beres ka Nabi Allah, zahabat dunyaya wa akhirati, bakal hancur kula. Dunia kula jeung akhirat kula dan naon mung kula mah. Hebat ti Balam bin Baur. Lain lalagaan hebat. Maka adu alaihi wa ana alam minallahi ma la ta'lamu. Nu kumaha ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa jeung kaumna maning iman bae geus maning iman urang. Bahayanya nama Nabi. Nyalama disertai ku malaikat jeung para mukminun boga keyakinan. Da kumaha ngadoakeun teu beres ja ilmu kula ge ti Allah. Teu bisa. Tapi wa alahu wa alaihi ke kaum teh minta supaya ulah terjadi peperangan, supaya minta ka Gusti Allah doa anu manjur nu geus terkenal teh ngadoalah. Nabi tinggal Nabi meureunan ku doa anjeun mah eleh Nabi ge coba hayang nyaho coba mending ngadoa bae geura-geura coba tetep nyana teu daek ngadoa ka Gusti Allah. Tapi kurang ngerekes lah ka Gusti, begitu ngerekes ka Gusti, mohon apa kudu abdi ngadoa teu bagus ka Musa jeung rombonganna jeung pasukanana. Begitu hasilna cak Allah dina waktu sare diberi impian la tad'u alaihim. Baqala liqaumi inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim. Dina sare ngimpi kapanggih jeung Allah baheula jelema leutik. Dina impianana la tadu hei Balam ulah ngadoa anjeun alaihim ngarusak Musa jeung pasukanana. Baqala liqaumi anjeun kudu ngomong ka kaum anjeun inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim. Kula geus musyawarah kitu jeung Allah pangeran kaula, kula dilarang an ad'u alaihim. Kudu ngadoakeun teu bagus ka Musa dilarang. Bejakeun. Dibejakeun ku Balam bin Baur seperti apa? Balik deui kaumna kabeh musyawarah jeung raja. Tuan raja mendingan tuan raja ngutus bae. Sahanu dipake kepercaya ku tuan raja supaya datang ke Balam bin Baur supaya ulah terjadi peperangan. Akhirnya dengan permohonan seluruh masyarakat datang ke raja. Akhirnya raja ngutus ke Balam bin Baur supaya ngadoa teu hade ka Kangjeng Nabi Musa berikut pasukanana ulah terjadi peperangan. Dengan lemah lembuhna utusan raja tetep Balam bin Baur teh kapan jelema lain samanea nyana tetep dengan bahasa ke abdi bade musyawarah heula jeung Gusti Allah. Mangga ditunggu musyawarahna. Barang menang sapoe dua poe tilu poe datang deui utusanana ceuk Balam bin Baur kula parantos musyawarah jeung Gusti Allah. Tapi palam yu'mar bi syai'in kula teu diparentah ku kumaha saat ieu mah Gusti Allah teu aya jawaban. Meureun nu mantag teu aya jawaban teh sarua jeung kamari kuring teh meureun dilarang titah ngadoakeun. Coba sakali deui nyana musyawarah deui ngarekes ka Gusti Allah dengan Ismul Azam anu kunyana dipake andalanana. Ternyata falam yu'mar bi syai'in perintahna naon ti Gusti Allah. Cik utusan raja berikut kaum-kaum
ngomong ke Bal'am bin Ba'ur law kariha rabbuk an tad'a alaihim lanahaka kama nahaka fil marratil ula lamun Allah keheuleun ka anjeun bendueun ka anjeun anjeun ngadoakeun cilaka ka Musa berikut pasukan anak pasti dicegah sakumaha pertama pan ieu mah panyegah berarti meureun meunang manan kitu ge. Tunggu cak utusan raja balik heula raja masya Allah mere hadiah ribuan dinar dirham. Cek Tuan Raja ieu maka karak tahap awal maningan ngekil bae heulana naon kabutuh besi butuh imah berikut pangeusina kendaraan jeung begitu butuh naon lahan-lahan segala rupa bebeja bae nu penting ngadoakeun ka Kangjeng Nabi Musa doa teu beres eta Bal'am bin Ba'ur nu tadina nu sakitu hebatna nyana teh kaistimewaan boga ismul azam teh begitu dibere ku Tuan Raja hadiah nu sakitu gedena beuh imah dibangun majlis dibangun pondok pesantren dibangun kendaraan dibere masya Allah tidinya nyana daek ngadoakeun cilaka ka Kangjeng Nabi Musa Allah karim masya Allah ya Allah ya Allah ya Allah cik Bal'am bin Ba'ur kula geus kabeli ku Tuan Raja pamarentah nu sakitu poharana geus kula kuari mandek siap bakal ngadoakeun tunggu sakedeung ke kula neuk berangkat ka Gunung Hisba lamun urang geus ka Yordan mah di dieu Gunung Tursina lewat di dinya teh kapan di dinya teh perbatasan Palestina jeung Yordan di dieu teh belah kulon aya gunung anu nyekat nonjol antara Yordania jeung Palestina di dieu ngaranna aya Gunung Hisban di dieu lah nyana cicingna maka cek Bal'am bin Ba'ur kula neuk ngadoa di luhur gunung hayang ningali coba kaistimewaan Kangjeng Nabi Musa berikut para ponggawa-ponggawana jeung pasukan-pasukanana kula siap deuk ngadoakeun cilaka Allah ceklak Bal'am bin Ba'ur naik onta kesayanganana tidinya berangkat encan jauh berangkat onta depak ngaguli teu daekeun berangkat turun ki Bal'am bin Ba'ur nazala anha wa darabah ditenggelan ku jana onta kesayangan supaya udang deui udang sia udang deui farokibah naik deui palam tasirbihi kasira encan ge sababaraha jauh hatar romadot ngagusruk deui mbeungeun onta teh nyahoeun ka ambe Kangjeng Nabi Musa teh onta bae bisa ngambe nyana geus kahalangan ku hadiah ti raja seperti eta masya Allah wah kada miraran akhirna sababaraha kali onta teu maju nyada minta ka Gusti Allah Gusti dengan kedahsyatan Ismul Azam nu kula dibaca nyuwun keur izin Allah Bapa Pangeran diizinan ku Gusti Allah kahayang sia kos kitu aing mah pangeran sok berangkat dikeresakeun onta ngomong deh fa antaqahala fa kallamat hujjatan alai onta ngomong cek onta waihaka ya Bal'am aina tadhabu ama taral malaikata amani tarudini an wajib ngomong onta masya Allah karim hei Bal'am
kemana mana berangkat apakah mana tenelu malaikat tuh dulu bohong sekajajar di luhur langit ke handap diharap loba malaikat balikan kula ulah dilanjutkan kadele ku kula malaikat onta ngomong ngana sehatan Masya Allah karim wih kata aku ila nabilah wal mu'minin patadu alaihim cilaka maneh cak onta kadoakeun ka Nabi Allah Musa jeung mukminin boga keyakinan ka Gusti Allah anjeun kadoakeun cilaka awas dihareup cilaka maneh tetep bae tidinya nyana ngadenge omongan onta teu berkenan tinggalkeun kunaon goblok sia kana setan aing batur gawean wani ngana setan aing sia ngomong ka aing tolol sia dilepaskan onta berangkat nyana sorangan naik ke gunung Masya Allah karim langsung nyana naik ke gunung doa ke Gusti Allah Allah karim begitu manehanana ngadoa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa jeung para pasukanana asalnya nangga doa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa kunaon doa tersebut babali ka kaumna nya nangga doa ka Kangjeng ka Gusti Allah ya Rabbi Musa jeung kaumna supaya dibere teu boga tanaga leuleus kabeh wassalam alhamdulillahirabbil alamin barang balik ka kaumna leuleus kabeh Balaam Aisyah kumaha ieu ngadoa teh teu beres itu atuh anu jalan aing ngadoa nya ka ditu pada tuh gulung ka dieu nyahonya cek kakawasan Allah masyaallah ulah sambarangan berhadapan jeung nabi ulah sambarangan berhadapan jeung ahli Allah balik ka nyana mental doa nyana ngadoa deui kedua kali tepat tiga doa kagorengan ka Kangjeng Nabi Musa kecuali balik ka kaumna masyaallah Tedaekeun maju ta doa macet doa wa udia ilaihi syai'un dibere deui hadiah ku raja supaya kencang doa nu bener ayo dibangun imam geus majelis geus segala rupa geus kendaraan geus coba ngadoana nu kencang ngadoanya na ambalaya kencengna luar biasa pan qalaba alaihi balik di endahan wandala lisanuhu ala sadri ngelel letahna datang kada-ada kade Bal'am bin Ba'urah Allah karim cakauna kunaon jadi koski hadza ma la amliku hadza syai'un qad ghalaballahu alaihi ieu mah sesuatu anu kukulan teu dimiliki ieu mah sesuatu anu ku Gusti Allah teu kuat kula ge teu kuat pandala alisanu fa waqa ala sawti ngelel we datang kadada ka dieu Allah nu mantak ku Gusti Allah diturunkeun ayat ieu lantaran dahsyat jasa keistimewaan ki Bal'am bin Ba'urah ilmuna harismana kesaktianana pohara tapi ngagesleun nyana ku sebab hadiah di pamarentah ielah ayatna bejakeun ka kiai-kiai anu gupak di hadiah pamarentah kuari mah geus lain gupak deui gupak nguyuk proposal geus lain hiji ti pamarentah teh terus bae ngabangun ieu ngabangun itu balelo nya nyaritakeun hukum mah tina haram jadi halam tina cau jadi aung negara jadi oyag Indonesia gara-gara tangkorak kiai nu model kara itu gila ayatna ya Bal'am bin Ba'urah dibaca ku nyana ge sarua bae ngan nyana ge susuganan bae ngan teu susuganan bae henteu nyata deui jelema nu asup Golkar dibangun majelisna dibangun pondokna nyana berjamaah jeung kotok negeri pihak santrina
Asa sih terjadi itibar ku kieu hook atuh eta amil jurumiyah sorop dipake kegituan anaona. Hanya sejenak, dunia hanya sejenak. Ieu ayatnya. Jelas ini asli Al-Qur'anul Karim. Asbab nuzulna seperti eta. Turunlah ayat ieu supaya dicaritakeun ka seluruh umat. Faqqa susil qasas. Kisahkeun ku anjeun Muhammad. Faqqa susil qasas caritakeun dongeng-dongengkeun ku maneh. Seorang ulama Bani Israil balang mimba urang ngaranna. Hirup di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Ngalawan nyana gara-gara diberi hadiah ku raja ku pemerintah sehingga nyana paehna kafir bejakeun Muhammad. Faqqa susil qasas la'allahum yatafakkarun. Masyaallah dititah dibejak. Teu wanieun Kiai Golkar mah ngadongengkeun ieu. Teu wanieun ki pamarentah ngadongengkeun ieu. Lamun nyana ngadongengkeun kiai nu dibere ku pamarentah tah paehna ge kos ki Balaam bin Ba'ura. Ai eta kobong nang saha kiai ulah loba ngomong. Ai eta majelis nang saha ulah loba ngomong batur bae ai makajeun. Ai eta kendaraan nang saha dipeunci cak wae. Teu bisa dinasehatan nya ki Balaam bin Ba'ura ge ontang nasehatan teh dilingseun. Komo urang. Masya Allah. Mantap kula sok ngocoprak bae lain hasud, aing eueuh batur. Jeung aing teu dibere, Pak. Bere atuh aing. Emang kiai hayang, wallahu a'lam. Cilaka ya Indonesia, Masya Allah, barang kiai ancub. Di pemerintah ancub di yayasan, negara jadi goyang gua. Orang Karawang goyang mantap. Negara goyang acak-acakan. Siapa? Sareuri bae heran aing mah. Bangun kaharti teh kitu tah. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Wallahu a'lam bimradihi watslulan macakeun anjeun Muhammad bejakeun ku anjeun bacakeun ayat alaihim ka yahudi-yahudin naba berita alladzi kiai atainahu anu ku kaula dibere ayatina berbagai ayat lain saayat ayatina Taurat ukaula diberi Injil encan aya Injil mah kitab Taurat ima zaman Kangjeng Nabi Musa Taurat Zabur meureun belah dituna lain sakadar dibaca jeung diterangkeun secara hukum-hukumna tapi nyana nyahokanna rahasia-rahasia sehingga tina nyahokanna rahasia-rahasiana teh nyana jadi jelema sakti bisa hiber muridna bae ge 500 bisa hiber komo nyana lain lalagaan bejakeun Muhammad bejakeun ka urang pasar Kemis bejakeun urang Cikupa Balaraja SPT naon cenah SPT sepatan kabarakeun dia orang wong kronjo mengkonon dia orang kronjo mah hari tanu ge diiring-iring beblon iku bawa wong gendeng ge wong kresek mengkonon sapa iku kiai we ana lah kasurupan tah aduh Masya Allah si ada ieu tah baca titah ku Gusti Allah nu mantap aing macakeun ge titah aing mah ku Gusti Allah titah kadangnya belum kecelisian titah waslu bacakeun Muhammad aing penyambung lidah di Kangjeng Nabi Muhammad ulah sok daek dibere ku pamarentah acak-acakan geura agama sia inting-intingan sia deui ki Balaam bin Ba'ura sakadar bagis teu kudu bagus-bagus ai ti pamarentah mah manian tolak gaji sia di hadapan tangkal Ambon tuh tangkal Ambon bari ngerokok nyana masalah
Iya